Tah salajengna kautamian sasi Ramadan teh saur Kangjeng Nabi wama minim roatin tatlubu ridho jawjiha fi Ramadana ila wala sawabu Maryama wa Asiyah. Lamun urang hoyong kalebetkeun istri anu solihah sapertos solihahna Siti Maryam nya ibuna Kangjeng Nabi Isa, seperti solihahna Siti Asiyah bojona Raja Firaun. Urang tengah zamanan nya engko terang ceritana we kumaha solihahna Siti Maryam, kumaha solihahna Siti Asiyah. Eta Siti Asiyah pan carogena teh raja, tuluy kafir ngangken pangeran deh, tuluy sadisna luar biasa. Cek bahasa sepuh teh mah tukang bobok tukang tarok. Ngan punten najan kitu ge Firaun mah henteu gaduh bojo 2 jeung 3 hiji we Siti Asiyah. Itu Firaun mah hiji we Siti Asiyah. Henteu aya selir kapuh disebutna teh selir. Istri anu teu ditikah, istri kukutan gitu. Komodo nyandung henteu Siti Asiyah. Ngan ngangken pangeran jeung sadis kajami. Nu teu nyebut pangeran ka manehna apa dipaehan. Tah contona pan aya istri solihah. Kapenak wawangianna ku Kangjeng Nabi waktu Isra sareng Mi'raj anu disebat Siti saha. Nu kaangse waktu Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh Siti masih naon ibu teh. Aduh amang Siti masih toh. Pas Siti masih toh mah nya mempertahankeun iman Islam teh, mempertahankeun keyakinan ka Allah, ngangken Nabi jeung Rasul ka Nabi Musa teh padugikeun ka dikulub. Nya dilebetkeun kana kancah, eta kancahna teh tos pinuh ku lisa kalapa. Begitu ngagolak pan brus carogena. Nya kalebet eta kancah dituruban dibukakeun teh kantun tulang. Brus putrana. Terakhir teh murang kalih anu nembe 3 sasih dilahirkeun. Kitu ngan ku Allah dipaparinan kaistimewaan tiasa nyarios. Ngaageungan mana Siti Masito. Ceuk eta murang kali emak teh netepan kana agama anu leres, kana keyakinan anu bener. Itu emak ulah galideur ulah sieun ku Firaun. Canak eta murang kali ceuk Raja Firaun maneh deuk ngaku kuring pangeran. Nah, lamun ngaku ieu budak salamet mal dikulub. Tapi lamun teu ngaku kuring pangeran ieu budak eudeuh dikulub. Itu kumaha Siti Masito. Saur Siti Masito keukeuh we iman ka Allah, iman ka nabimu, dikulub eta budak teh. Begitu ditutupan dijahit kantun tulang. Terakhirna Siti Masito. Itu jawa kapungkur mah mempertakeun iman sinareng Islam teh duikeun kapati oge ditaruhkeun. Ayeuna mah mempertakeun iman Islam teh ku ngentel peujit ngalaksanakeun saum bari memehna da saur heula tuang heula kitu nya. Tah engke magrib tuang deui ungkul sabaraja meureun nya. Ngawitan saum beureunan tabu 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 1 2 3 4 5 14 jam itu ungkul 14 jam Masya Allah bari ku Gusti teh diimpungan ku mangrupi-rupi kanikmatan nikmat nalika bukana bunga ge punya mata kedah sararumping ge putra caroge urang ngariung dina dintenan ka hiji kadua teh. Tuh, pan kanikmatana teh luar biasa. Ceuk pariposna najan ngungkul sakitu saayana ge nikmat teh benten eujeung tuang saliati sasi Ramadan. Sasi Ramadan misalkan ngungkul aya sambel, ngungkul coelna teh peuteuy, asin. Kitu angeun teh puguh bukurna angeun ge teuing naon. Teu aya pokona ngangeun teh aya bukuran. Brak gitu dituang ku sadayana eta angeun teh da teh bukuran caina teh diseueuran muir ka ditu ka dieu nya nikmat teh lieu ka ditu lieu ka dieu keluarga aya masyaallah sok saliati sasi Ramadan ira urang tuang ngariung
kitu iraha barake cerakan silih operkeun rencang sangu teu aya aya ge kieu ge teh buru-buru saya suputkeun nah itu bisi disorok ku lanceuk maneh itu tuh tapi sasi Ramadan teh aya kitu nya bukberah masyaallah wungkul ku saum naon berat atuh Siti Masitoh mah kunarohkeun nyawa duikeun ka di kulub ku Raja Firaun. Siti Asiyah gaduh caroge kitu da geus jadi caroge tulis bagja cilaka tumrap kana salirana ditampi. Anjeunna satia we ngaulaan ka Raja Firaun duikeun ka Firaun maotna. Ditelan ku laut teh nya waktos ngabuberi Kangjeng Nabi Musa. Itu Siti Asiyah hirup keneh. Tuh Siti Maryam Sholihah walaupun dipitnah ieu nya dipitnah dijinahan pan gaduh putra rupina Kangjeng Nabi Isa teu nikah teu naon tapi hamil eta kakawasaan Gusti apa nu dipitahna teh pamanna nu ngahamilanana Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam pa eta mah Allah hayang nembongkeun kakawasaan nana ka makhlukna bedeuna ka Siti Maryam teu gaduh caroge teu gaduh kabogoh dijaga ku Allah tina ngalaksanakeun zina da disimpenake di masjid nya di luhur bahkan dina munara moal aya nu tiasa lebet kecuali pamanna nyata Nabi Zakaria eta ge dina raraga maparinkeun tuangeun sinareng leueteun bila mah bade buka da saumae kitu tapi di paparengan diparengkeun teh hamil dipitnah luar biasa kal kasolehan Siti Maryam ditampi we nuju hamil ageung dibeberi tak kurang Yahudi eudeup dipararaehan komodo ku pambeget anu bogoh ka Siti Maryam tapi teu ditampi citu rasa cintana teh ku pambeget anu hoyong punten salirana Siti Maryam tapi teu diladenan ku Siti Maryam dibeberi duikeun kadugi Siti Maryam ka hiji tangkal dihanapeunana aya batu didinya Siti Maryam ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam eta tempatnya Kangjeng Nabi kasaba nalika Isra teh bahkan lungsur di dinya salajengna ngalaksakeun netepan 2 rakaat di tempat patilasan ngalahirkeunana Siti Maryam ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam ngalap barokah kana tempat anu sae ku sapatilasan jami sae ta urang ge sae Bu ngalap barokah ka tempat anu sae patilasan jami sae insyaallah walaupun jami saena geus teu aya tapi kasayanana di tempat atau di patilasanana tetep napal Bu engke teh bakal lebet kasayana teh kana mana jeung kana emutan urang sadayana itu Bu matak punten ulah lepat ngalinggihkeun salira lamun ngalinggihkeun salira di tempat nu sae kusabab patilasan jami sae mangka kasayanana mah teras aya di eta tempat walaupun jami anu saena tos teu aya pupus wadai punten urang lamun ka pamijahan sok lebet ka guha pamijahan satu acana sok lebet ka masjid saparwadi nu aya di pamijahan tuan Syekh nama tos wafat makamna di luhur tapi kasayana mah narapa ka tempat patilasan linggih anjeunna matak disabak kurang tebi ge ripuh ge ngaluarkeun rejeki ge take kasayana teh bakal lebet kana manah urang jeung kana emutan urang kantun yakina we sejak ngalap barokah kana tempat patilasan jami sae gitu jami saena mah tos teu aya tapi tempat nama masih kene aya tah kasayanana nempel di eta tempat patilasan anjeunna ke kanggo jami anu ngajarahan atau nyumpingan patilasan nana gitu kalebetkeun tempat nu awon punten Bu tempat anu awon patilasan jami awon tos teu aya imaju meneng keneh ngalih ka mana tapi tempatna aya atau tos pupus tapi tempatna aya kurang dilinggihan maka kawonana sok nerap kana mana jeung emutan urang contoh lamun teh mah di buruan dina jojodo gitu tempat nginesan kutu tempat nyarioskeun jami wah ngawon-awon jami ceuk paripos mah ceuk paripaos gitu Cileus saalit dina juru soca anu sanes walaupun tebih katingal seperti sageung muning
tapi kawonan nyalira walaupun sageng munding aya dina juru soca nyalira teu katingal da kitu nya kawonan mah nu sanes masa pangawonna urang pang saena tah eta teh padahal mah geus teu aya kitu jamina kurang dilingihan luak liuk biasa jam sakitu teh sok aya jelema teh itu sok ngarariung dina raraga ngajudulan naon ieu sajabana teu aya dilinggihan kurang teh sidik eta teh tempat awon tamangka walaupun jamina teu aya tapi sidik eta tempat awon mangka kawonana lebet kana mana urang lebet kana emutan urang janten nambihan yuswa teh sanes mungkin sae mungkin awon naudzubillah matak sakang Nabi min husni islamil mar'i tarku malayanihi tina sapalina jami islam nu sae kalintang nuju saum Ramadan mah ngantunkeun perkara anu teu aya manfaatna bedina linggih di tempat anu henteu sae tuh we tempat ninesan kutu umpama ge ingin sok pirajeun rajin nu garapleh nya asik kana aya nu garapleh teh tempat nu teu sae eta teh pandongengna dina kitab An-Nawadir hiji catur kadua gapleh catur nu nyiptakeunna orang Hindu di India gapleh anu nyiptakeunana nyata urang Perancis nah urang Perancis baheula Perancis perang jeung India kerjaman kerajaan entah aya nu meunang teh aya nu eleh tah tapi pan Hindu di India beunghar seueur emasna Perancis hayang nguasai nyata ku judi ngagunakeunana ti Perancis ku gapleh salajengna ti India mah ku catur tah caturna teh kolomna 2 warnana 2 mah aya catur kolomna 5 warnana 5 teh aya 2 we bodas sinareng hideung gitu teu gapleh warnana hiji we naon warnana nyata beureum kusab nafsu orang Perancis hayang meunangkeun rezeki orang India tanana beureum teh nafsu gitu kade tau bulan Ramadan mah sayana stop heula kudu izin ku Quran duh kudu ngaderas Quran ieu naon cenah amang atuh jeung ngabahas eta ada di tempat umum lamun di kamar mah nyalira teh katinggal ku umum aya di tempat umum mah rajan teu ngajak oge seolah-olah ngajak ka budak nyontoh bapak ge kitu berarti urang lamun geus gede teh kudu seperti bapak aki ge kitu kayak urang lamun geus gede teh kudu seperti aki daki ge sok kitu bapak ge sok kitu berarti meunang tuh deuk kumaha ge kapayuna urang gaduh generasi gaduh keturunan gitu teu aya manfaatna ageng madaratna kalintang sasi Ramadan nyalikan tempat nu teu sae tah mangka jamina mah memang teu aya tapi tempat anu teu saena mah aya dicalikan maka kawanana lebet kana mana lebet kana emutan pan urang teh nu diarep-arep teh husnul khotimah sanes suul khotimah mata urang jarah nepangan anu sae teh hayang sae waktos maot itu nebihan tempat anu awan teh sangkan urang teh husnul khotimah itu tak itu buk bilih suul khotimah sasi Ramadan kade bunya tah salajengna ku jalaran ayeuna teh sasi Ramadan teh pinuh ku kautamian dina sasi Ramadan tah sangkan kautamian ieu teh langkung karaos ku urang sadayana